Aduh, dak ieu ka mana budak barero kieu, tumben ieu lewat ka dieu. Jaing ieu sarina ribu amat ieu moe sorangan bae ulun mantuan. Jalabul aya mah ka dieu koin kita moe ta si gebek, omes lon aya mah. Tapi tumben ieu ulah lewat ieu ka dieu. Ya nggak tahu. Gahil doang. Woi, Bek. Kemana dia? Lek kali tuh kaki dulu kaji naon. Daripada dia ludah gladeg teu palaruku, mending mantuan moe jeung aing. Sayang aing, kamari ge aing gawe di dinya. Bawan jadi uji. Sayang amat aing mau gawe di dia aing mah. Moal koro Bek koin diupahan, bener koin diupahan kori mah. Yang bener. Gede koin diupahan age uji harian sapoe 70.000. Lu bener dia. Bener, geus geura ka dia. Kori mah mending digawe di dia. Mendung aing kamari ge teh sakali diuji ku dia aing mah sayang. Moal Bek kori mah ku aing gratis nanan ke dia. Teh manis, bakwan, dahar gratis di nu aing kori mah. Beneran koin diupahan dia. Pokoknya ulah bohong. Pokoknya mah bener mah kitu eta kami daek ori digawe. Oh geus geura kori mah dia geura digawe. Ku aing kemah tah mah langsung barahakan dia geus ieu mah aing ieu parehan geura garing ya geura dikarungan, geura dikarut. Geura digawe ka dinya. Si enak dia gawena tapi na. Tapi pakai sendal. Dor teh pake bae sendal neuk make sepatu teh dia teu naon. Atuh tah tembak bola tah. Ulah ka dieu. Dah ieu doang. Mas kali nyokot bakwan, jalapar dia orang berangkat di tadi kami ti isuk kan mengge sike pare-pare acan. Ulah poho jeung China, da kaji mah nyawa sorangan jelemana. Segala perhitungan, seperti itu nyokot bakwan jeung China ulah poho teh manis segala. Dia loba amat dia kahayangna parang saing mah. Kudu dah digawe ongko dia, kudu daek lah. Ngingonan kalau digawe. Jadi haji medit-medit teuing, kudu bae diomongan ku aing. Halo, alhamdulillah, iya setelah sekian lama ngajukeun ieu bantuannya bikin masyarakat. Akhirnya turun iya, kayak orang periksaan heula ah. Ngaran-ngaranna. Pati si gebek menang heula alhamdulillah tiba heula diaju-ajukeun. Dasar jelema susah, dar geus sapoe sakali iya. Menang ayeuna mah. Mun ieu ngadeng-ngadeng masih RT Muriang. Duh, bek keliling sorangan aku ini. Aduh, nya. Lah hari mah aing berangkat bae lah tajuna mah. Bikin masyarakat berangkat. Oh alhamdulillah ya ayah poeknya ibu-ibu bisa moe. Bu moe bu. Alhamdulillah sing gerak garing gerak digiling bu lah ya. Aduh mana isi kebek ya cukup majikan mah cenah di sini cenah lagi moe. Oh eta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai kakebek aku siar-siar. Ada di dia. Tumben ieu paluran neangan kami aya naon. Kakebek ka dieu heula diuk heula. Ngobrol heula urang ka dieu. Ai, masyaallah nya kakebek cager kakebek cager. Alhamdulillah Pak Haji, Pak Haji di palurah. Atuh kumaha amin bae nya. Sugan beneran jadi haji urang heeh. Bener palurah. Jadi kieu kakebek, pan kakebek tiba heula nya. Urang diaju-ajukeun hararese hayang meunang nanaon ge. Nya. Tah ayeuna ieu turun ieu bantuan bikin kagebek ieu bantuan da teh cenah cerita nama. Heeh. Alhamdulillah hirupil alamin ya Allah. Terima kasih. Kemawa ieu dah harga sampai sekali pelurah. Ieu eta kitu kagebek urang kira ada mikiran ieu. Tah ieu kagebeknya isukan ieu kagebek ka desa nya. Jam 9 heeh. Mawa KTP jeung kakaknya engke menang duit kagebek. Heeh. Tah kitu tinggal berangkat pokona mah nya. Jam berapa ya pelurah ya? Jam 9 nya. Heeh nya. Alhamdulillah ya. Kakebek ieu kakebek menang bantuan ya. Sing ditarima, sing dibarokahkeun ieu bantuan ya. Dibelikeun ieu kana bea segala macam. Ai, Jaya Palurah. Kak Haji. Kapan ka dieuna Palurah? Barusan aku datang jol aja dari sono ke sini. Oh, atuh ada perlu naon ieu mungkin aya. Iya, urang kasih gebek ya. Bikin bantuan alhamdulillah tiba heula ada ajuk untuk menang-menang karak menang ayeuna. Bantuan apa ieu? Atuh BLT pan jikeun nu teu mampu ieu mah. Atuh aing ge hayang lurah pan aing ge bersarua wargana. Atuh lain kitu pan. Nu ngaranna bansos mah pikeun masyarakat nu kurang mampu Kak Haji. Kak Haji kan beunghar. Beunghar di mana horeng. Atuh si gebek ge sarua bae meureun. Rakyat Palurah aing rakyat Palurah aing ge hayang menang bantuan ulah si gebek bae. Atuh lain kitu pan ayeuna imah teu mampu buktina pan ayeuna keur kuli di nu Kak Haji. Kak Haji pan di dulu poe parena loba ini. Gitu. Tuh, teu bisa kitu aing mah pokona saya mau aja bantuan ieu. Ulah kitu Pak Haji. Pak Haji mah ngaleuy pakaian ngaleuy sawah ngaleuy ka bina-bina teh kami mah geus urug.
sok ngarang baik ka haji mah. Aiki cara nama dia koing back, mau ada upahan dia koing gawe dino aing. Jadi duit di pemerintah bagi dia duit pansos sus gede ya dia menang nah. Aing teu hayang aing mau ngupahan kori maka dia. Abi na binatoy ji dia mah jai kuli mah kuli lain doi. Jadi jangan mata sarakah amat dia. Atau pa kaya geus ngaloyah pareng geus ngaloyah kebon geus ngaloyah dia masih hayang bae tadi dia kana bansos deh. Dia tuh bae agehan aing mah geus teu boga aing mah kuli di dia mah lamun aing jelema boga mah ji. Mong aing mah pokona mah back, aing menang bae aing mah. Jadi geus sarua wargana ieu. Kalah Kak Haji nya punten ieu. Mohon Kak Haji oge sami warga di desa ieu nya sami sarung kagebek. Tapi kan inu ngaranna bantuan teh pikeun anu teu mampu. Ya, Kak Haji makan mampu secara kan nya dulu poe pare loba. Ieu mah teu mampu beas kitu kabeli kapung Mak Haji nya. Haji mengenai tadi cenah moal diupan. Atuh upahan bae teh eta mah hakna ieu batu tenagana di dieu Kak Haji. Kitu kitu nya Kak Haji. Bang kita mah kalau palura bae, atur bae eta mah. Pusing aing mah urusan jelema sarusah mah.